jelema anu bakal dibere surga teh orenganan jelema anu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata singkatna mukmin. Mukminun anu bakal dibere surga ieu anu kasipatan ku 8 sifat geus moal misleuk. Jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah kasipatan ku 8 sifat nu bakal dicaritakeun di dieu geus surga 100%. Ulah can caya. Jadi ayat tanda-tanda, ayat ciri-ciri jelema ahli sorga di dunia kene katempo kadeuleu di dunia kene. Urang kuari jang diri urang mah jang diri urang ye. Aya 8 ciri lamun aya geus teh sorga. Sakitu bae. Ya Allah, ya Allah. Nomor kahiji. At-taibun mukminun anu bakal dibere surga teh mukmin anu babalik ka Gusti Allah dengan kata singkat tobat. Nu daek tobat beneran tobatna tanda bakal menang sorga. Hiji ya Allah, ya geus atuh kudu dijelaskeun ku ari tobat anu bakal ditarima ku Gusti Allah teh anu kumpul 4 rupa. Nomor kahiji ihtirakul qalbi inda suduril maksiat. Lamun urang tobat tina hiji dosa mabok misalna, korupsi misalna, nah ieu nomor kahiji tobat nu bener teh ya baringsang ate teh puas lamun ngadenge pamalingan deui, ngadenge perkorupsian ku embung-embungna kabeulem hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabeulem ku embung-embungna balik deui lantaran geus tobat asa kabeulem hate teh. Nomor kahiji hiji embung we teu hayang boro-boro aya jang nu dikorupsina keur eueuhna geus embung ngadenge no doang geus capek berarti geus bener teu aya hiji. Nomor kaduana tobat anu bener teh ieu anadam ala fa'liha fi mamado kaduhung migawe maksiat geus kaliwat. Baheula teh mabok kuari teh tobat di samping ijid kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung. Ya Allah nyesel amat baheula aing keur ngora purnah mabok. Nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS. Aduh kabita ku korupsi nyesel. Ku nyesal-nyesalna ceuri. Kaduhung baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah ga dicingluh baheula ieu balik kosok aya we sapatu nu diselapkeun aduh aing kaduhung nya ku hari teh cerik kunaon haji cerik bae aduh baheula
waktu dagang di Jakarta Masya Allah kali timbangan dikurangan nu batur dicokot ikaduhung jasa ceri lain didongeng-dongeng ceri kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku kolbu urang aduh anu kagambar bu urang tibalik ka dia emang teu kagambar kalakuan orang teu kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh gitu kaduhung gambarkeun di jero hati ilah calon sorga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan nu geus teh dua nomor katiluna al aswala tarkiha fil mustaqbal ngazab moal balik deui ngazam catet moal balik deui aing mah geus gurat batu teu hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus moal geus beres nomor kaopat ayyakunal hamil lahu ala taubat talab ridwanillah babalikna ke Allah teh ya bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geureum pan osok ka hotel bae neangan wetes kok kuarin teh lah sekolot aing bari mah tanaga lain neangan ridho Allah ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tawa kos itu melempeuh ngaranna sia kan biasana osok mawa jablay bae ku aing ka jalan jiji kupak suka panggil sia eta kok sia mah kuarin teh atuh kari teu kumaha atuh pan jablay teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh kari ieu mah aing pan dagang limbah kuku kumaha ge ku aing kabeuli ku ari teu aing eureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tah mah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan tah lain tobat tah mah nu kos kitu mah Aisyah kieu masuk mah jablay bae aing pan nyaho beus ieu mah teu kalerti kidul kok kuari henteu he sia emang teu nyaho emang kudu bobogan aing na ieu teu daek gudang goblok jadi wao bae teu daek jadi alif aduh kumaha eta ge lain tobat tah mun kos kitu mah tamat teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billah macam-macam perhatikan kudu kumaha tuh kieu sia kieu mah mau jablay bae kok kuari mah henteu goblok haram tolol teu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ka aing teu hayang aing haram hayang nu gede ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh hayang haram ya jangkung gede orang Mesir hayang aing mah geus kitu hayang nu hideung orang negro teu hayang komo kanu hideung aing mah bukan ada hideung deuk putih deuk geulis deuk teu geulis deuk jangkung deuk pendek geus aing mah haram ben kos kitu mah aing mah menang ridho Allah aing tobat teh aya eta bener coba bawakeun ku urang dibawakeun ku urang si Sarini kadinya Ji, ceknya lumayan. Oke, ya. Masih kena di toilan kene goblok tuh mah kos gitu. Tobat teu opat karak atta itu. Jadi jelas tah tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun. Ngalahirkeun kapan? Oh, mah tobat. Wali deui tobat. Aduh jeri. Wah, sakampung nyaun kabeh. Tobat balik deui borosot teh keluar geus beres 3 bulan reuneuh deui
Tah eta ngaranna lain tobat tama kos kitu mah. Aduh. Eta mantep tama ngaranna tobat sambal sebentar. Lada giliran we jengkol deui ngadahar bae. Masyaallah ulah kitu tobat teh kuduna asli at-taibun. Malah tobat teh aya tilu rupa hiji tobat fil Islam, dua tobat fil iman, tilu tobat fil ihsan. Masya Allah. Geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir, urusanana fikih. Tobat fil iman urusanana batin, urusan akidah. Tobat fil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah. Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar. Naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyadol baheula mah kitu jauh sepeda leutik baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar kana geus belajar heula engke bisa ke ahli tobat kitu. Urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli. Masya Allah tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga at-taibun. Tobatan ku urang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam. Urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu. Ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik. Ting anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu. Eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sabenerna mah lamun urang make aturan syariat. Teu kudu teh batu jeung masing-masing. Teu meunang di deuleu. Jusi awewe na gede make pakaianana tuh kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di deuleu dihareup jeung di tukang WTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet. Ya Allah ya Rabbi deres tuh boga mah pan anu teu boga mah waduh di luhur kadeuleu gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebeulahna pada tangan tangan teh kos kitu ngaranna tah ulah kos kitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai sanu rek ngeuleuh. Nah, si hade mata, si hade celi, kade irung, kade lisan, kade leungeun, rugap-ragap, kade lengkah, zahir. Di samping eta wuduna, nu bener, salat nu bener, perzohiran. Ya Allah, ya Rabbi, tobat. Kuari urusanana, urusan akidah, keyakinan ka Gusti Allah. Derajat manusia tergantung kumaha keyakinan-keyakinanan. Didinyalah nguji derajat.
urang boga keyakinan teh Pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha naon bae nu kumalandang di alam dunia suku opat suku dua bahkan nu hiber eta teh 'ala Allahi rizquha rizkina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya nu geus boga keyakinanna tinggi aing moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna orang pangkat syariat bersyariat pangkatna orang bertarikoh antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunia na gembungeun ieu kana dunia ya yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dahar sia teu boga keyakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sumutna tah tuh aing mah cenah teh ja ieu lamun teu dagang mah tuh aing moal dahar beuleunan tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar jadi teh loba keneh geus kana ditu loba keneh. Waduh, namun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul, je tolol. Dalil ongko. Eta keyakinan kayak gitu. Ya Allah, masyaallah. Itu boga keyakinan tinggi makan gitu. Mang dagang. Maksudna iya ti mah bersyariat we, jeung boga anak pamajikan urang dibere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung ke satret alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi nah aya assalamualaikum salam aduh dulur kula kunaon tabrakan aju bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah meunut nginjem kadanan menta tah aya di aing kakara eta aing katarima 10 juta bawa los Gusti cak pemajikanana teh atau cak anak napa kok dikasih aja ya tuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya goblok meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia emang kan sejen potongan sih mau kos gitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahna moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya tah boga keyakinan ka Allah kuari urang nobatan Gusti abdi teh ieu teh boga keyakinan teh geuninganan epes rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah nah ieu berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizkian encan segala rupa urusan
Urang teh ada kudak di peting barang udang poek dekat cai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan dah lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga keyakinan dah jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani obat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang mah pinuh kuliah we hayang kalem ku masyarakat hayang katangin ku anak incu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan bisa negara encan lempeng teteh geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti teh tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak bentak teh nu Gusti abdi bisa denge-denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asin amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap ka rasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes ieu teh nu Gusti rarasaan teh lempang kitu keneh tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi teh padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cilik teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana uraian-uraian kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku ieu cilik nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang saperna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 ayeuna teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap ceuli abdi teh ieu teh di aku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi ceuli abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna kos kitu. Tak, ayo geura tobat. Ya Allah, abdi Gusti baheula keur ngora ngaranna ge keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh. Kabeneran atuh fasilitas rada aya, abdi teh pernah we bobogohan jeung si anu. Harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajunya nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun kajurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti Maha Uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti mun eta hadun teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman kos kitu hampura Gusti terus minta hampura datang ka
cerik urang datang ka cerik urang tobat teh datang ka cerik iraha urang yang cerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang cerik yang cerikan dosa encan urang urang paling cerik cerik tanya ku bisa kurang cerik sedih ya anak lebaran itu bukan duit makanya ini keren ini aduh sabrol-brol kudu ka rumah sakit bayar bidana gua lu gitu dijengcerikan goblok bener nah urang mah cerik teh kitu eta si kurang aja cerik karung di bawah batur aing mah bagian di bawah ku batur na benu ya hong ke bagian untung masih terus bebeja goblok urang mah teu pernah cerik satu rahat tara mandi wudu salat Allahu akbar sholli sunat li qadil hajat rakaatin Allahu akbar beres ya Allah ya Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna tur dibere sehat tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi arang neraka tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ayeuna abdi teh bade tobat ka Gusti tidak sakabeh dosa bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit pinuh dosa abdi teh tapi Gusti bakal Maha Hampura tataan ku urang dosa-dosa urang urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon ade nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng eueuh agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipan segala beureunanan teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh tuh siapa sok juga lantur goblok keur tobat ulah Gusti hampura perduita abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh nyaho rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunana duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati ieu mah lain rahasia hampura Gusti mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap bid anu sunah nu wajibna mah lain eta. Emang aya nu sunah nu wajib. Sambalaya. Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah, ya Rabbi kos di sorga hirup teh. Lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh mementak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh naon teh ngaranna tilang
sedangkan abdi pan instruksi Kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teu kitu-kitulah encan lapor-lapor kerjaan nu sejen encan nu sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi Kapolres mantap pada harayang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi Kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan emang kumaha gitu. Nah, iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres. Meureun kumaha jadi Kapolda, cacak-cacak jadi Kapolres geus kos kitu. Nah, ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah, ya Rabb Gusti, hampura Gusti, ulah kabawa ka akhirat abdi. Mun teh mah kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ya mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya saya kan masih muda tenaga masih kuat andai kata jadi satpam geus siap lagi saya goblok deuk kira eureunna meureun teu budak iraha tobatna sok tobatan atta ibun masyaallah cik ahli usul fikih mata ibuna teh ajama kabeneran mu'arab bil alif wal lam geus yufidul umum jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ata ibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq kok kunaon eta tak eta urang teh ngaji teh hese teh kos kitu puyeng anu umum kok jadi ditahsis nah kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali jelema anu tobat eta adalah al mu'minun anu iman ka Allah ai gegedena dosa teh orenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang ngaji teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngahartikeunana aju hese tobatanna ya tobat teh emang babari gitu hese mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongo kudu tobat urang teh geus karolo baheula teh hampura nya mana ka pangajikan disebutna mana aya nu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek dewek sia ka dieu nya dewek geus sia tapi indah itu baheulanya dewek si mana tapi indah daripada mamah papah bari itu jorongos ongos nyebut mamah ongos nyebut papah tapi ribut baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh hei ka dieu heula hei ka dieu sakadeung sia heuy ka sa itu ka itu pamajikan atuh heuy embung aing embung nyebut ngaran heuy ya Allah ya eta ku adab-adabna jelema baheula nyebut lagi heuy hei ka dieu ai sa pamajikan emang enak heuy ye pa heuy cakina mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ka Cilongok teh nya urang kan bakal pararay aduh ieu mah hampura nya emang naon gitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya atuh padahal kakak ge milu neangan eta teh pura-pura sebenarnya mah aduh atuh kongkorong dijual ku kakak
nu 20 gram teh pada aku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu hampur aja ya kakak aduh besi ge ka bawa ka akhirat ge mana ge neangan kakak deui ge di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak da kakak keur bajidor nih bajidor geus ditobatan eta anu 20 gram we hampura bae nya diridokeun atuh teh naon Kak kula mah jeung geus rido ya sabarang ti geuring geus nyaho eta ku kakak emang nyaho emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun bener eta ya cek dukun teh ieu mah lain sasaha cenah atuh teh mah di Ciduhan dia liwat cek teh ditimpah mah komo biasanya mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah dukun bisaan bae goblok deui tah saya hampura eta di hampura kuning geus masalah tah geus ku lagi hampura deh Kak emang naon gitu aduh pan kula sok nyokotan duit di kantong kakak lok bebeja kakak hampur paingan aing sering leungit atuh geus geus hampurakeun bae geus hampurakeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling bae geus lah geus ulah bebeja urang siling rido birido bae nya Kak emang deuk pairah kitu Kak bangun geus rada lain deui ieu tak eta teh geus pokona mah nu kakak beusi kacokot ku neng teu kudu minta hampura kakak geus ngampura geus atuh kitu keneh neng teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaheun nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng na tuh bener bae ngomong kitu jadi teu cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang sadan keur ieu ngomong mah wari batu dia nu kakak nu neng naon kanjut doang aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nya tuh geus loba-loba dewe tetehnya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak kana geus ayeuna mah urang silih hampura ulah gaya gantar kakait kurang rumah tangga teh beureunan lah tinggal saling kadolengkeun deui bisi baheula kakak sahau kadua gaplok kitu ge hampura atuh kata tandana ge aya tadi dieu tah naon eta eta urang ditampilin ku kakak pita geus ulah loba omong atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan asal ngaca sedih kumaha mek tesen harita kakak hampura geus atuh geus hampurakeun ngeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna geus hampura plong ngeunaheun ge bakal geuring urusan jeung pamajikan urusan jeung tatangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan gitu iman keyakinan gomo datang ka ihsan mah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah di hareup imah di kosi dek di handap sarua bae dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngaroko ge teu masalah nang bari ngaroko bae tengah penting padahal orang keur ibadah kadeuleuna mah kan urang keur ngaroko padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat ya di pagahan ku kula seperti eta sok gerage ata ibuna taromati urang supaya kasalalorga di kumaha bae eta malah mah boga junub ge boga junub masalah kos kitu mah boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan aju hudang jam 2
kacai ya meureun cai eueuh atau tiris nah yang mending tapakur bae siapa di bejaan goblok bener kita emang balik ngarokok orenganan keur neangan tanaga deui sugan teh mah bener tapakur orenganan neangan tanaga wah teu beres ya urusan ya Allah ya Rabbnya seperti itu sok gerak praktekin dan mandi tawan teh oge kieu urang salat dan bagus maca sholawat istighfar oh iya kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge beda pasti jasa beungit urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batur nu ngaromongna isi eta kuari jadi bedanya kunaon matana cieuhan bae ja Masya Allah si eta ngomongna kuari jadi lemes matana ge sayup jeung ka dirina sinaran jahe aya naonnya manehna bisa kos kitunya aja loyog kana ibadah kana berjamaah loyog sorangan kena mawa ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus hese nyaritakeun ikan hese ge ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca salawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bareng urang maca salawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah nikmatan maksud sholat ya supaya kehadiran Allah maca sholawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tama geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rarasa geus ngageser karesepna bakal ngageser lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngageser karesep kana dunia teu pati pasti ke akhirat karesepna ka makhluk teu pati pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke ku Gusti Allah ngageser salat jadi sabodohan bakal ieu teh tina tobat taibun mukminun anu sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyirki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ke Allah ketika orang geus bisa tobat babalik ke Allah teh atuh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah kuari bakal balik ke Allah ketika balik ke Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka naudzubillah min dzalik tuh tobat masih dibere kesempatan urang kuari tobat anu mentek tobat anu paling hese mah ikhlana nyabutna
Hai baheula kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena. Barang kuari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge. Ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi, tobat tina korupsi ikhlas, nyabut tina pangtobatanana. Dah, lamun teh amat teu bisa, kudu datang ka eureun nyana jadi PNS mah. Aing menjadi ladang kejahatan berarti. Teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah. Aing teu korupsi teh ieu teh cilaka. Bakal rangsadan kabehan, moal beres ieu urusanana. Berarti ieu ke ladang korupsi teh kos kieu teh. Aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi, wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese. Eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah. Zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan. Zaman Megawati masih kene make kursi, kuari mah jeung meja-mejana. Wabe korupsi. Ya, lamun ditataan kuari emang batu ambal aya korupsi. Muligak bulu urang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara. Janyana anu ngajelas-jelaskeun anak. Urang masa kadar macaan mah dibere henteu nyaho kabar bae. Ayo triliunan. Eta deuk diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae. Eta kapan nu bahayana kan duit rakyat, duit urang kabehan. Engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan. Bupati naik seren. Cak urang teh, emang kurang duit aing punyana kabeh dikenyot. Disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo deuk kumaha gitu. Jak urang ngarasa kapaling kabeh. Pan dika diberitakeun kan ku malaikat. Inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek, melalui hidung. Nah, duit rakyat dilihatkan. Nah, hasil daripada rakyat sekian, kemudian disalahgunakan sekian orang kan nyaw, ganyang. Emang kumaha gitu. Aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti, goblok. Tadi kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun. Emang cenah bupati korupsi aya tuh nu henteu bantengan mal aya lah. Pan sieun bang aing tegep ngomong kos gitu kunyaho. Pajar mah heueuh beh horeng bener. Dah. Di mana horeng? Mun kukula dek ditataan ieu. Duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge can jelas. Ieu mah keur nyaritakeun tobat. Ente dicaritakeun kitu, ulang ngeunah ngeunah. Ulang ngeunah ngeunah ieu keur carita eta sia ge sarua. Ieu keur nyarita sasa urang mah eta heula kos kitu. Bener. Catetanana aya sabaraha teh? APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real. Teu real. Nyaho sia real? Nah, teu nyaho keneh bae eng resep jeung nu bodoh kieu ye. Eta kan kudu tobatan. Urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot. Eta kan kudu tobatan. Ieu kan deuk hayang ka sorga eta ibuna. Deres tamah jabatan anu memang ladangna ladang korupsi. Pi korupsieun pi malingeun jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teureun-eureun ti ngora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan paan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen. Atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu diceli di irung mah geus loba sakitu ge.
dagang mapan Kyai duit sholawat nu kudu dibagikan teh tetep baik kunyana dicokot di hak iya kan kudu ditobatan kumaha hayang ka sorga mah nu mentek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyehil kudu ka neraka kumaha teh ku ulah-ulah nama maling teh ya kari geus dicontohan teh kos kitu teh Masya Allah Gusti Hanas urang kada demes di dunia Hanas bakal ditinggalkeun di dunia teh tobatan geus